ciprit gitu kita bilang mau bisa dinadaiwa si anteman geten niraya kasangrok satengah ing maraga taket dan niraya kasangrok satengah ing maraga tiap kalawijak nih kaget pangkas umpingan ieu Arya Bratase alun den niragandika manusia naon maksud datang ke tempat ieu ngaran aing Bima di mana sampai dibaca pada di negara apakah pangkat Arya abdi RT itu nanya kasih aing kuyang miluan lain sih aduh naon pamaksudan sampai abdi sampai beralian amis-amis ulah teu nanya kasih aing mah ini memang amis-amis segala di direret gedongan itu abdi cabok we sok mana ngomong tuh alim tuh koek sepoy kayak dibawa gitu takis waktu mau pulang sikut wae mau ditakisin wabi di koek tuh koek les koek kumaha ada kukuan itu naon pamaksudan siapa aing rek tanya bener ieu nu ngaranna waringin pitu iya memang ieu waringin pitu mana nu ngaran Detya Kalawicani mana nu ngaran Detya Kalawicani ada percuma ya tak cuma malah tempo tuh karena pernah gitu kan itu Detya Kalawicani nu mana nu tukang lain kan kalari jadi reret itu ulo bukika cabok siapa ini yang dihakan mual kuhukan cik siapa cahaya matong newok tong newok mau jumpai gerasya teh aya laon nengangan Detya Kalawicani aya perlu aing ka Detya Kalawicani
ayo guys pinjem kareta Pindarum bikin datana tulur aing si cerita kawin kasih mayang arum tapi minta syarat-syarat hayang dipambawakeun kareta Pindarum naon hayang dipambawakeun kareta Pindarum jangan nawe emangna kareta teh nu ente coy bisi maneh hayang apal ieu tah de tia kala wijak sabar ieu anu ngurus kareta teh saha ieu tah anu sok ngamandian di lapan saha ieu jelemana ayeuna kari-kariku maneh rek diinjem sangeunna balik ke da moal dipikeun kareta Pindarum we ieu jan persyaratan adit aing kawin balik moal dibikeun wayahna balik we balik moal dibikeun jeung tibatan teu balik cilaka maneh di dieu aing lebih hati hancur lapur bapak dan saya lebih hati paeh jeung tibatan aing kudu balik di kamar itu kana kamaksa itu dipaksa memadaikeun moal iku newok-newok wae deh di situ cicing kita jadah masukan balik iya we atuh ayeuna mah lah hade dipikeun kareta Pindarum tapi lekahan heula bukan sikala wijati iya didulukan jeung aing sia ayo kaluar pinlah kaluar jeung aing sia kuing uas ponok leungeun atuh aduh nuhun nu nganggo kopi makan ya urusan ya sok tah balinya tah lawan tadinya tuh gegeden runtah jeung runtah jore sia runtah daek mah henteu itu teh mung eleh wae cukup sige bilajak itu siapa pembalicetan bebas pembalicetan bangsat tuh wae disimpan deui simpan bobo enggak gitu
mah gitu den teh pandai di sila istri kaan wae kan teh bebas dulu mah tuh meni loba komentar bisa nih mah kelas darah bangsa tuh siapa ini kesalahan menahan lawan woi satu ya asup tak dipacok woi tuh woi iya toker tak modal pacai pasat tuh woi iya tak tuh si kon tuh basat sia sini rangkul ulah loba ngarangkul babaturan apa lungsur ke jangkung ya anak ya ringa ya naring kayak empang dia teh itu kurang dicumplang heula awas reng ronde kedua mah kudu bisa diandalkeun reng nyatu pinuhan karung teh reng jauh siap tong dijawab reng benang eta sanet reng randok gede pas reng beak reng tong licik reng aduh alah lekeng gitu kedua marantos kayaknya sahanu pada ngelungsurkeun alah nyos kaliwat meureun ka Cicaheum semangat sih namanya anjing hayang mainnya aing hayang tapi kan aja nolak eta kudu bisa ning balik tekan gampang sobat tasir penentuan itu hidup sepakat Onan pindah taksi yes Bea keterai cobi kayaknya canggih wah tenaga nama Bea keterai aduh berat
Hei, kelah bisa gedung. Baksa. Gorer. Udah keren. Cekai jingkah untuk di luar. Gunungan keribut ya dulu. Bahwa Syekhul Gajar di Pondaran Syekh lain berakan terang bagi iya tumbah Repot bulan. modar sia di Pondaran ku aing sia ampun kalawijak niwa Semar siapa? Marnaun Maria naon? Saha jamat saha sok siang. Wek jamat sasage moal meunang kaing masya. Bayan teu beuh di Pangandaran. Pangandaran keur ngaracik pada gitu. Ke mar Semar. Semar mana? Semar bapana si Cepot. Siapa? Cing ciri-cirina hidung busaka banget bodas ayah kukuncungan Semar tumaritis eta wah Bapak Semar wah ganti lain tipe arangan Bapak Semar dedeh teuing hampura heung atuh lain kita tadi ngomong atuh Semar di piwarangan Bapak Semar meureun moal cangkeul heula meureun moal ribut heula sok buka aing rek ngobongan sampean anu kapulu kacurung kulatu oh jadi ieu teh piwarangan Bapak Semar memang nah coba lain tata tadi yang urang wartos kieu kieu ayeuna mah hampura da kula teu apal sok ayeuna mah mulang deui ka Marcapada keun kareta Binarum nyaho aya we di Amarta tarik hayang sampean kula nu tanggung jawab kula nu tanggung jawab kareta Binarum nyaho aya di Amarta iya terang aing rek bulan teh kana kalabat pare iya sok bulan teh
teuing ngeteh teuing walau dia balak budak gerak buka eta kareta binarong gerbangna buka keun kukaula bakal diderek di bawah kamar panyariusanana ieu kareta binarong dicana ku kalabijak nikah Magara Marta nih tunala lampahan eta ucap pawon tening ieu jakana cepot udawala kasaranok sareng semalula kuda pawanan parantos mulih ti sawarga manikloka kasarano bisa tengah hingga ujang kehewan akuan bapak ujang akuan bapak tugas abi mah tos beres bos acan hiji deui hanya ilaing wayahna ka Tegal syawat awat ka Tegal syawat awat pada ya naon teangan nyatana kebo samit mancal pang ngan kana eta mah anu ngajagaan ngaranna si Dadung Labu galak jeung ngan carana nyatana kudu eunekeun jukut saragorina cirina aya saragor kale aya jukut saragor di dinya euneuk-euneuk we kaluar ke si Dadung Labu jadi dia enak-enak weh aduh enak-enak naon naon itu enak-enak atuh wayahna kayak bapak bakal nyusul kan itu bapak ini rek nyokot gamelan silo kanata ya tidak naon itu abi ka Tegal syawat awas kamana jalanna lurus ke itu lurus kan ulah mulak belok eta nu anu aya masjid belah mana eta mah atuh imahna Pak Haji Ebo atuh belah mana teh Tegal syawat awat teh apa dewe mah tuh lamun cigene apa kali tuh lurus ji ka Tegal syawat ya siap bos ongkos lah bos ongkos saya teh make jeung ongkos lah tuh panjang kan itu teh yang jauh kuasa urus ya yang dicabok urus ya yang digeger ampun teh mau cerita hai Malaysia kacariuskeun ieu sastra jinggam miba udawala ka Tegal syawat awat kocap pawon tening di Tegal syawat awat ieu sastra jinggam nuju milarian jukut sadagori lah naon atuh belah mana jukut sadagori teh ada teuing kuring teh nyaho da juga teh loba gitu di teh sadagori nu kumaha nu kumaha da apa dewek mah tuh semuanya da ieu geus nepi ka Tegal syawat mah tuh anu belah mana itu
Kayak muning nama aya ketemu po. Tapi tapak suku muning nama aya ieu teh. Ledug nama. Tapi kita katempo muning di belah mananya? Depan di mananya? Depan di mananya? Tak ieu meureun jukut ieu meureun. Cikeun ke mana sih? Kurang cobaan bae we. Da apa juga teh ieu kurang geuneun kita. Nah ngebul. Nah ngebul dah bae. Heuh eta meureun. Yang nurut tadi itu dari rumah Sampurasun Sampurasun ngerti aing mah anjing saha kakasih teh naon kakasih ngerti aing mah Ngartieun aku dah ada paling itu Lupi nami teh saha nami teu ngarti aing mah aing mah Alicia saha ngaran tak gitu lemah satu ngomong teh sateuy atau oh kudu kasar kudu radikal ngaran aing dadung lauk di palihan mana dadung labuk teh hah aing teh nyaho di dieu maneh teh di dieu cicing aing di dieu cicing geus ratusan tahun aing cicing di dieu aing teh mangan abdi teh mangati sorak mama sebenarnya malu soalnya anak bakal begitu dulu lah siapa nih? aing cepot cepot aing tukang uling Rano Karno uling mah mereka mana mana rek nyokot muning naon muning sami manca bangun anu jumlahna 100 sukuna moda sukul muning teh jalu ngumpul make jeung rek nyokot muning aing sateh di paraban ku aing di manian ku aing tumbuhan ku aing ayeuna ku syarek dicokot saha sia aing mah dititah aing mah dititah seteh sanu dititah sia Bapak Semar mana Semar mana dah si Semar Semar mana aing tanya nu ngaran Semar Semar Badranaya tanya oh aing nu ngaran Semar Badranaya Cikampek kapan dia teh anu bapak aing teh
Maka dia ngaku-ngaku nu bapak maneh. Pan aing lurus nah. Aing lurus nah. Aing nu marabanana. Aing nu mandianana. Aing narek di bawahku maneh. Jadah sugan mah. Wayana rek dicokot dek waing tam muning teh. Moal bisa. Balik. Kebalik sia di paehan waing. Alah maka jadi paehan di paehan. Maneh sir waing di paehan. Alah sia cek aing paeh. Dibawa ku aing, dialokan ku aing. Kerek nepo si cepot geus bener gitu, geus kabawa muning teh acan. Lahariwang kan jadi anak mah deui. Heuh pasti dadung labuk teh mah pan kitu teh. Sangar sia eta mah. Ai. Kana kasalare geuningan. Epot udang epot heh. Udang epot. Epot. Pai, udah. Silakan. Kulit waruhangga naru turun waktu. Nah, lain sudah dadung lalu kayaknya. Kulit waruhangga naru turun waktu. Ampun Pak, saya nyokotna tersanggup sangat budak amat di sini caludi tapi sakti jelema teh dibedakeun ceuk bapak henteu tos dimartoskeun ku abdi mah ngan ngomongna teh pan kitu cenah bapak sama nu mana ku abdi teh ciri-cirina awak mah hideung beungeut bodas make ku guncung tetap aja terangan pan tapi bingung atuh lain lawan pugu paeh dilawan teu dieu pan cik aya gede cukup sana kurina keur aya gede cukup sana bong nu gelo sulit belah dieu dadung labu sasia tuh Pak sabil ge kasar sih mah cahara keur mah dangaranna ge budakan ya kitu da gaulna jeung muning ai sapopoena jeung muning apa untung jeung sato Semar dewek hadir rek mawa muning rek diinjem heula sakedeung mungkin ku dewek bakal dibalikeun deui soalna arek nyokot muning aing
diurus naon ku aing aing sia nyokot muning jangeuna kapan eta teh muning nu dewek baheula dititipkeun ka ilaing iraha ini aku anan kapan eta teh muning nu dewek deuleu aku anan siapa lamun mana aya muning sok pae aing geus pae pikeun eta muning mah plus nah lain nah maka yang nyebut kuncung dipindahin ke dia cah nah setelah kemalinaan tuh ampun Bapak Semar ampun Bapak Semar Oha kata ampun Bapak Semar ampun Bapak Semar ampun sekain dari neul banyak bakok colok wae wah asup dua rabong wae Ramiping wah ramiping euy tah PKK ampun Bapak Semar ampun bongan saha tuh lain badagong nabi kapan sahur Bapak Semar upami aya nu nyana kuning teh ulah saha wae jelemana ge ulah amanat ku Bapak Semar pan itu oh heuh bae ulah saha wae mikir ampun Bapak Semar mangga we ayeuna mah bade dicana kuningnya mangga dapat saya teh nabi hoyong percanten Bapak Semar mana bila aya dua heuh kan bae tah nama ilaing tugas geus beres ngajaga muning ku dewek rek dibere papakean hadiah nyatana urus muning dewek tah pe gerak pake eta papakean ari kabaturnya ai anak sorangan bulan digitu diganti-ganti Bapak Semar sok pakai lah mangga Bapak Semar mangga aku abdi dianggur Bapak Semar aturkeun repunun laksa ketika bingahan karena ieu angwanan tah geuningan ayeuna mah hidup maneh geus salin lupa geus kasep geura kasawarga deui sabab tugas ilahi geus beres geura diukan deui eta kursi tugas maneh mah an ayeuna di sawarga ngungkun Bapak Semar geun nuning mah ku dewek diangona ku dewek dilepaskeun anak ku depek dibawa giringkeun kan epek bapak cenah kicanak tapi kalepek muning mangga ayeuna mah kaula bade mulang we ka sawaga bra gerak mulang we ka sawaga
sisi kanan dan sisi kiri nak bapak di tukang nak rek ngencarkeun muning dore ku bapak ka di sorangan orang teuy ku bapak ka dinya sorangan doraka situ wala situ kolot kitu da iwal ti maneh nu bageur mah epot yuk baturan bapak empek dah hoream Lalampan semalura kuda pawana nu aya di Tegal Sawana kocap pawon teninggi Raden Gatot Kaca anu ditugaskeun nyana Pajang Mas nanging di dieu aya kanehan Pajang Mas biasana dicanak ku 100 jam ieu mah Raden Gatot Kaca nyatana dicanak ka awang-awang dugi ka Raden Gatot Kaca nyasar tuka kamana itu kaya sami Raden Gatot Kaca kalah sebantabasa dugikan teningal ditincakeun bakat ku ageng sareng berat daya Pajang Mas pangke bakal kasalan nyatana sareng Hanoman bakal nemrak ka Hanoman anu wujud tatapan kocapawon teninggi di alas Pandawasa Hanoman Subasa puluhan tahun takran minuk hawulangan jaga arwah nasirawat kesal tapi dah tugas jeung janji kawula moal engkah tiga jaga ieu arwah nasirawat bisa keluar jadi eta arwah nasirawat tak apa lagi tak itu eta tak ada dong
Raden Gatotkaca anu asalnya tanah Anoman Sumarsa. Di mana kaulah tumbah? Iya pajang mas pada teka tempo yetim jaga wah kadi berta kena tapak aing bagang lamun jin menta ini setan menta hilang tapi melamun manusia menta jak harap kaulah manusia kalian saya ngaran kaulah Gatotkaca siapa itu saya sampai kaulah halumat perbasan tak naon pamna itu tengah laut kalau nanya kapan sampean anu nyeun masalah kaulah keur tapa geuna-geuna jeuh diganggu sampean hapunten dari kaulah nyadak pajang mas anu sakit wageuna dugi dekat tinggal tincakeun dekat tinggal kena kamana ngalengkatkeun dua indung suci wah saya jauh hutan pati tak payah pati utang lalat tak payah lalat maneh ngaganggu kudu paeh maneh hemoy pangapunten kade bisa hayang apal itu jago kolot baheula tah senior baheula itu tidak zaman Babat Ramayana Hanoman teh ieu jelema teh sampean jago kolot kaula jago ayeuna ieu Gatotkaca banteng bebenteng nagara mata ieu jago kolot kaula jago ayeuna kaula jago kolot kaula jago ayeuna cik hayang nyaho ilmuna hayu sabar Bayu Basa Raja Musik Bayu Basa Raja Wisesa oh beakeun tah beakeun tarane Raja Lambatan Narantaka lumayan oge jago ayeuna ieu rasakeun ilmu kaula tak sanajan kolot ge meunang atuh pengalaman kolot udang sampean pangapun ke mana sampean pada gara-gara amarta di mana di Sawarga Manikloka
Beklau ke negara bangsa rupina Kanjeng Rama Paman Dipati Badik Ralabi Dangi Bibi Maya Garuna nyunkeun persyaratan kersa ditikah nanging kedah janakeun pajak mas bakal ulah janak pajak mas kasawarga Badik Loka ngieu namun dibawa ke negara Amarta memang jadi jang persyaratan eta pajak mas memang sahat ditahna wa Semar wa Semar moal Semar zaman baheula gitu anu baheula jeung zaman jeung sirah warna sok ngicri teh budak-budakna si cepot si dawara si garing kayak bisa salah Semar mana Semar anu pindah hiteung beget Napodas make kucung nggak nyaan eta ku hirup ke kuat gitu namanya panjang hebat bener jadi dititahna ku Semar memang ari sabda adalah saha putra Kanjeng Rama Arya Bratasena Bratasena atuh incu meureun pangapunten tegaduh yang seperti sampean untuk aku juga ieu teh haloman ye baheula sajarah teh jeung Semar wapalun sajarah ieu mah di mana ayeuna cicingna itu Maritis itu Maritis biasa diperlakukan salam Semar mana atau sakan terang pada disuhunkeun material aya hiji persyaratan anu teu acan nyatana hoyong dilengseran ku monyet bodas di lagu kasinoman jadi lengser anu kikituan gampang gitu lah asal hayang panggil jeung Semar mah hoyong hayang panggil jeung Semar sono papana masih cepet boga hutang can mayar keneh lagi kana jadi lengser kituan pada lengser mah memang gak paket keun bakal kana Amarta pangapunten kaula pada jarak di pajak mas kene kaula dibawa pajak mas duh kan jauh di Amarta kaula betul jalan geningan ujang lengse geningan persyaratan ti hiji dugi ka 10 tinggal nangtoskeun waktuna nyajang kaping sabaraha ngajodohna juragan pangaulaan sareng
nyatanak mayang arum nyajang ujang alhamdulillah geningannya sanes waktosna rupina ieu carios tutup dugi ka dieu tos dugi kana waktosna hapunten nyajang boh bilih kirang sapa godo sareng mamanahan da maklum diajar gebeh ditu keneh sae mah pimanaheun nyajang hapunten rada dicoceng waktosna dan teh kedah ka panganaran teh langsung kedah ka panganaran dua dinten di ditu nyajang mangatuh carios urang tutup kukumang piretik tina barang sarimer teh